Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulki bihir ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafikin wal mufsidin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yajlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para wargi kasepuhan sadayana, sateu acana pribados neraskeun kana naon anu baris dicarioskeun, langkung ti payun nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalelepatanana anu tangtosna anu baris diucapkeun ku pribados engkin seueur lepatna daripada leresna, nu lepatna timbul tina kalepatan pribados oge kadoipan pribados, anu leresna semata-mata taufik hidayah ti Allah. Ku kituna pidoa ti sadayana mudah-mudahan naon nu bakal diucapkeun ku pribados engkin aya dina pitulungna Allah, aya dina syafaatna Rasulullah, aya dina karomatna aulia Allah, sehingga bermanfaat khususna pikeun pribados, bermanfaat pikeun anu ngulemna, bermanfaat pikeun anu ngupingkeunana sarta teu ngajantenkeun fitnah pikeun sadayana. Amin ya rabbal alamin. Palawargi sadaya, saleresna cekap tadi tausiah ku kiai anu ti keragilan, anu sakitu ecesna, anu sakitu jentrekna urang makantun ngamalkeunana. Namung pribados sumping ka ieu tempat teu aya jabi. Di samping niat takdim ka nabi, niat silaturahmi, ieu urang babarengan tafakur kana satengah tanda-tanda keagungan Allah. Di antara nabu satengah tina tanda-tanda keagungan Allah, di bulan Maulid dulu ada peristiwa yang sangat besar yang pernah dialami oleh Nabi yang punya kepribadian besar, dibesarkan oleh yang maha besar, tiada lain dan tiada bukan adalah peristiwa diproklamirkan dan dilahirkannya baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dil ulama ngabejakeun riwayat sejarah ketika Rasul dikandung dugi kadilahirkeunana. Nu kieu basana nu tercatet dina kitab berjanjina. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahroni ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik.
ketika Rasul jungjunan urang dikandung kunu janten ibuna yuswa 2 sasi di jero patuangan tos dikantunkeun kunu janten ramakna. Timbul pertanyaan pikeun urang sadayana, saha kitu ari jenengan Rasul nu kamasyhur, saha ari ibuna Rasul, saha ari ramakna Rasul, di mana lahirna Rasul, di mana dijantenkeun utusana Rasul, teras ka mana ngalihna Rasul, di mana pupusna Rasul. Nu mantak wajib urang terangna, wajib magahkeun kanu jadi anak-anakna bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dilahirkeun di Mekah. Diutusna teh di Mekah teras ngalih ka Madinah, pupusna teh di Madinah di bumi Siti Aisyah. Wastana bumi Thayyibah jadi Masjid Nabawiyah. Mugi urang sadayana dihidayah ka Rasul tiasa jarah, amin ya robbal alamin. Kula rek nanya ka ibu-ibu, Bu, hayang jarah ka Nabi? Pak, hayang ibadah haji ka Mekah? Alhamdulillah jacalagur ieu ka hayang nama. Ingetkeun ku kabehan jeung kula sugan kaharti, Pak, eta masjid nu aya di Mekah cenah ge jeung masjid nu aya di Madinah, insyaallah ieu saduana ge di antarana indungna masjid. Indungna masjid. Masjid nu aya di Indonesia sanajan Istiqlal bejana nu rada panggedena sa Asia, termasuk masjid nu aya di kampung Cikoneng ieu, insyaallah kabeh ge horeng mah anak-anakna masjid. Heut ge pikiran ku urang kabehan arita mah hayang geura ka indungna, wayahna ulah teu deukeut heula jeung anakna. Pangkaharti ku urang kabehan, kira-kira urang boga tatangga rangda rada parigel, aya rangda di dieu gelis tarangda tatangga urang teh bogoh tak urang ka tatangga mun bisa mah ulah wakatur salam ka indungna, mun bisa mah ulah waka SMS ka indungna, ulah waka nganjang ka indungna, jaboga anak deketan heula anakna, jajanan anakna, belikeun baso heula ku urang anakna, urusan heula anakna, insyaallah keget kebel-kebel mata anakna bakal bebeja ka indungna. Engke ceuk anakna ka indungna, mah Pak RT meulikeun baso, aya RT di dieu, dengekeun RT rangda ieu. Kebel-kebel mata anakna bebeja deui ka indungna, ngabejakeun RT meulikeun baso, kege nanyakeun ka anakna, ceuk indungna ka anakna, RT mana? Nak, mama hayang panggih. Insyaallah kege tauran lamun geus deukeut jeung anak masjid, daek ngurusan anak masjid, daek ngabangun anak masjid, daek rajin berjamaah di anak masjid, ngaramekeun anak masjid, insyaallah kege bakal digerokeun ku indung masjid, insyaallah kege bakal aya nasib di Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat ibadah haji ka tanah suci Mekah jeung ziarah ka makam Rasulullah nu aya di Madinah. Andai kata geus deukeut jeung anak masjid, andai kata geus rajin ngabangun anak masjid, rajin berjamaah di anak masjid, daek ngaramekeun anak masjid, kari-kari datang ka maot teu aya nasib ti Allah ibadah haji ka tanah suci Mekah jeung ziarah ka makam Rasulullah nu aya di Madinah, insyaallah ganjaran haji bakal disadiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Laju arek ngeusian masjid, insyaallah. Bahkan kula amanat kakabehan, lamun jelma tilok daek ka masjid mah ieu lalaki lain bikangnya,
lalaki nu tilok daek ka masjid mamun bisa mapaehna ulah dibawa ka masjid. Naon kitu ka haji bisi teu hayangeun aing malena naon ya teh nya bisi teu daekeun dibawa ka masjid ya teh ieu para sadaya. Bahkan takula sok inget ka sosolawatan budak laleutik teh ya kaharti ta sosolawatan nu kieu basana horeng ti ditu nama dauhan Rasul Pak cek budak leutik teh saderek urang berjamaah salat kitu lid pibekeleun urang jaga di akhirat lah 27 ganjaran nu berjamaah lamun sorangan hiji ge mun bisa Fatihah piraku teu kaharti lamun berjamaah di masjid cenah ge ieu ganjaran 27 derajat lamun salat sorangan di imah sadarajat ge ieu ganjaran mun endah maca Fatihahna pangleuwih kaharti urang boga buah kalapa dijual di imah mata sahulu lakuna ngan ukur 1000 perak tapi dibawa ka pasar mah sahulu lakuna 27.000 perak rek dibawa ka pasar tadi dijual rek dijual di imah tak kurang insyaallah mungkin anu boga harti mah dibawa ka pasar sanajan rada jauh ge sabab hargana leuwih mahal daripada dijual di imah kitu deui lamun salat di imah sorangan ganjaran ngan ukur sadarajat lamun berjamaah di masjid ganjaran 27 derajat insyaallah sanajan sangheuk nisbah ka jelema boga harti mah pasti daek berjamaah ngan lamun ngomongna leus teuing lah aing sanajan sadarajat ge rek di imah bae ja sangheuk ka masjid jelema boloon nu kitu mah para sadaya ieu tingali Nabi urang ketika dikandung kuno janten ibuna Siti Aminah yuswa 2 sasi di jero patuangan tos dikantunkeun kuno janten Rama Sayyid Abdullah nu mantak Nabi urang mabu Pak yatim di jero kandungan ibuna keneh nu mawi aya wasiat ti Nabi pikeun nu janten umatna termasuk pikeun urang sadayana nu hadir di ieu tempat cek Nabi teh sing nyaah ka anak yatim sing bagur ka anak yatim sing hook ka anak yatim karunya ka anak yatim wayahna ulah teu ditoongan indung yatim nu mantak kula ge wasiat ka padewan ka palurah indung yatim ulah teu ditoongan ngeun ulah dipilihan sabab anak yatimah ulakan keur dibere duitna anak yatimah ulakan keur dibere kadaharanana kakarak diusap sirahna lantarannya ka anak yatim heman jeung hook ka anak yatim ja inget Nabi baheula yatim insyaallah sakur-sakur rambut nu kausap ku urang mangmentakeun pangampura jang urang ka Allah subhanahu ieu tingali ulah sok disentulkeun anak yatimah sanajan teu kaharti kadang-kadang kalakuanana ulah sok dipake babasaan goreng ku urang anak yatimah ieu mah kadang-kadang ngomong asal betus bae beda dak anak yatimah sok deugul kitu li janabi yatim di jero kandungan ibuna teu deugul teu naon Nabi 2 sasi tos dikantunkeun di jero kandungan ibuna kudu janten ramana yatim ngaranna Nabi urang jat teu nakal teu naon nu mantak ingetkeun ku kabehan jeung kula anak nu deugel mah sabenerna mah lain anak nu ditinggalkeun paeh leutik keneh ku bapana anak nu nakal mah lain anak nu ditinggalkeun paeh leutik keneh ku indungna di mana anak teu make akhlak nabina sanajan aya indung bapaan ge tetep ta anak deugul jeung deugul bae eta bae ge nu sok malangan tundun di hareup imah urang teh budak leutik aya indung bapaan kadang-kadang tapi Nabi urang mah subhanallah palawargi sadaya
ulakan dibandingkeun jeung anak urang Bu, ulakan dibandingkeun jeung urang, ulakan dibandingkeun jeung indung bapa urang, dibandingkeun jeung para ambiya baheula, dibandingkeun jeung para mursalin bareto nu jumlah nabi ceuk hiji riwayat mah aya 124.000 nabi, ceuk riwayat sejen mah teu aya nu terangeun jumlah seueurna nabi kecuali Allah. 313 rasul, ceuk riwayat sejen 315 rasul, ieu kabeh ge teu mahieun kana kamuliaan nu dimiliki ku junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi urang menang pangkat jeung gelar ti Allah teh borongan. Ngelehkeun kamuliaan sakabeh nabi, nabi urang menang gelar Sayyidul Anbiya. Ngelehkeun kamuliaan sakabeh utusan Allah, nabi urang menang gelar Sayyidul Mursalin. Nabi urang ngelehkeun kamuliaan sakabeh makhlukna Allah sehingga nabi urang menang gelar Sayyidul Makhluqat. Para sadaya, Nabi Adam alaihi salam nu jadi bapakna sakabeh manusia, ieu urang sabenerna mah kabeh ge turunan ti Nabi Adam, lain turunan tina monyet. Para sadaya, ngeun aya ge jelma nu boga akhlak monyet, nyapan aya nu ngabejakeun cenah jelma turunan tina monyet, lain jelma mah turunan ti Nabi Adam kabeh ge. Ceuk saha dauh Rasul kieu basana, kullun nasi li Adam wa adama min turab la fadla li arabi alal ajami illa bitaqwa. Sesungguhnya manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, tidak ada lebihnya orang Arab dan lain Arab illa bitaqwa, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ieu Nabi Adam nu jadi bapana sakabeh manusia. Ketika tepang jeung Kangjeng Nabi aya peristiwa Mi'raj kapungkur di langit kahiji. Nabi Adam ketika tepang jeung Kangjeng Nabi nyambut pohara, ngagungkeun pohara, ngalem pohara, sehingga cek Nabi Adam ka Kangjeng Nabi, Muhammad ana abu kapil jasad. Ieu kula Muhammad cek Nabi Adam bapa anjeun dina jasad mah. Ngeun wa anta abi pirruh, anjeun Muhammad bapa kula dina ruh mah. Kenapa? Karena memeh Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihi salam, yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numawi ketika Nabi Adam nikah jeung Siti Hawa di sawarga baheula, ieu mas kawina teh lain emas jeung permata, lain inten jeung mutiara, tapi mas kawin Nabi Adam ka Siti Hawa pada waktu harita adalah maca solawat ka junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heut ge Nabi mah Bu, Siti Aminah ketika ngandung Kangjeng Nabi teu ngaraos gaduh ka kandungan, biasa-biasa bae teu ngaageungan patuanganana. Beda jeung urang pan, Nabi mah teu ngaripuhkeun ka indung, teu nyapekeun ka bapa. Ari urang mah ulakan geus lahirna, ulakan keur dikandungna, urang mah tina ngidamkeunna keneh, ieu urang geus ngaripuhkeun ka indung, nyapekeun ka bapa. Kadang-kadang kula ge sok rada teu kaharti ka awewe nu keur ngidamkeun anakna. Ieu kahayang bikang nu keur nyiramkeun anak teh macem-macem jeung masing-masing. Tengah peuting hayang es keprok coba macu kakaya pakan ti Cikoneng neangan es keprok yang pamajikan nu keur nyiramkeun anak, menang dalil ti mana buah jabejana cenah pamajikan nu keur nyiram mun teu diturutkeun kahayangna sok ngaca anakna. Jabukti nama diturutkeun ongkoh bareto keur nyiramna ngacah ongkoh iwarina, eta mah acah turunan meureun. Kadang-kadang teu kaharti kahayang nu keur nyiramkeun anak urang mah lain kadaharan jelema dipake kahayang nu keur nyiramkeun anakna. Aya nu hayang tai garing di sairan sagala, mana teh renghekna meureun beungeut anakna ge. Bahkan lain cenah Bu, ieu kula pernah ngadenge obrolan bikang jeung bikang nu keur nyiramkeun anakna. Eta ceuk bikang nu keur nyiramkeun anakna kieu ngobrolna jeung baturna, teu kaharti kula mah teh nyiramkeun anak nu ieu mah hayang nyabakan kanjut salaki bahayana. Rek jadi naon ta anakna?
lain hayang-hayang amat tak pamajikan cubak-cabak kaneh tah horeng mah bawaning anak para saya nu mantak urang mah ieu kabeh ge nu jadi anak ye nu geus ngaripuhkeun ka indung bapa nu geus nyapekeun ka indung bapa teu parigel urang mah kanu jadi indung bapa kudu ngalunjak teu pantes urang mah nu jadi anak kudu teu hormat ka indung bapa teu munasabah urang mah nu jadi anak kudu koret sagala kanu jadi indung jeung bapa sehingga Allah ngandikabu dina Al-Qur'an magahan akhlak jeung tata krama kanu jadi anak terhadap nu jadi indung bapana ieu ayat teh khitabna khusus ka Rasulullah umumna pikeun umat-umat Rasulullah termasuk pikeun urang sadayana nu hadir di ieu tempat heut ya Allah ngandika dina Al-Qur'an mun telepat kieu ayatna fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik ulah sok ngucap anjeunna kanu jadi indung bapa teh ku ucapan up ku ucapan hus ku ucapan heuy ku ucapan nu mantak ngabimbangkeun kana pamikiran nu jadi indung bapa datang ka teu daek sare indung ku mikiran ngomong anak nu teu ngeunah datang ka teu daek dahar bapak ku ngalamunan ngomong anak nu teu endah walatan harhuma ulah sok suntak-sentak anjeunna kanu jadi indung bapak mah ulah sok pulutat polotot di hareupeun nu jadi indung bapak mah ulah sok jubrah jebris deukeut indung bapak mah tapi kumaha ceuk Allah wa kullahuma qaulan karima berkatalah di hadapan kedua orang tua dengan kata-kata nu lemah lembut ku ucapan nu sopan santun ku ucapan anu mulia nu mantak ngeunaheun kadengena ku nu jadi indung jeung bapana kenapa karena di antara dauhan Rasulna ridallah fi ridal walidain ridhonya Allah ini tergantung ridho kedua orang tua wasuhtullah fi suhtil waliden dan murkanya Allah pun ini tergantung murkanya kedua orang tua nu mantak kolot baheula nyarita Pak sanajan bari dalil kirata ceuk kolot baheula mun anak ngalunjak kanu jadi indung bapana mun anak teu hormat kanu jadi indung bapana mun anak nganyerikeun kanu jadi indung bapana mun anak menang doa nu goreng tinu jadi indung bapana komo menang sapa tinu jadi indung bapak mah anak model kitu cekolot baheula kaluhur moal aya pucukan kahandap moal aya akaran paehna jeger pasti moal aya nyawaan eut ge urang pikiran nu mantak ieu urang horeng melalui hikmah maulid nabi memeh kasasaha ge ka indung bapa heula wayahna memeh hormat ka batur tak urang nu jadi anak hormat heula kanu jadi indung bapa memeh bager ka batur urang nu jadi anak teh bager heula kanu jadi indung bapa memeh menta doa ka batur menta doa heula urang kanu jadi indung jeung bapa bahkan memeh jarah ka pakuburan batur mun deukeut mah jarahan heula pakuburan nu jadi indung jeung bapa kenapa karena jasa indung bapa urang ka urang ieu pohara gedena ngan aya makhluk Allah manusia mulia nu leuwih gede jasana ka urang dibandingkeun jeung jasa indung bapa urang adalah jasa junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah ngandika dina hadis qudusina mun telepat kieu ayatna laulaka lamma khalaqtul aflak wallahu alam mun teu karna ngadamel anjeun Muhammad ceuk Allah mun teu karna nyiptakeun anjeun Muhammad ieu kami moal nyieun pajajahan langit moal nyieun pajajahan bumi artina moal aya langit jeung moal aya bumi moal aya nu ngeusian langit jeung moal aya nu ngeusian bumi termasuk moal aya urang moal aya indung bapa urang moal aya harta nu dimiliki ku urang moal aya pangkat jabatan sarta gelar nu disandang ku urang mun Allah teu ngadamel heula junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mawi ta urang sanaos bari wengi
bari kesel pantes jeung parigel urang takdim ka mantenna sabab urang mah teu boga jasa iwal jasa Rasulullah kabeh ge ngan urang hadir di ieu tempat naon tujuanana insyaallah di samping silaturahmi di samping takdim ka Nabi ingatkeun ulah terlepas urang tinu 4 perkara para sadaya hiji ta urang hadir di ieu tempat teh tujuanana li syafaah iwati hayang meunang syafaat ti mantenna hayang menang pertulungan ti Rasulullah sabab urang sadayana lamun lain ku syafaat Rasul moal salamet jaga di akhirat para sadaya heut ge pikiran ku urang mah berjamaah ngedul kene tahajud sangheuh kene Al-Quran ditutupkeun kene duha jarang kene sedekah milihan nu receh kene heut ge para sadaya ingetkeun lamun lain pertulungan Nabi jang jauheun ieu urang kudu salamet jaga di akhirat ngan Nabi janji ka umatna cek Nabi man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah sahajal mah nu ngagungkeun kana kalahiran kaula maka kula cek Nabi bakal nyapaatan ka eta jalma yaumal qiyamah jaga dina poe kiamat ngenyu jadi pertanyaan kumaha ieu carana urang ngagungkeun kana kalahiran Nabi ba'dil ulama boga pendapat dina kitab Madarijus Su'ud cek ba'dil ulama kieu basana wa'lam annal i'tinaa fi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurubat ketahuilah kudunya anjeun bahwa sanyana persediaan jang ngalaksanakeun peringatan maulid Nabi ieu satengah tina ibadah nu panggede-gedena beuh urang sikone geus persediaanna ge sabulan leuwih para sadaya nu boga tangkal cau ngomongna ulah wakadituhar jang muludan peutuy di ala sedekah jang muludan nu boga anak di Jakarta teu eureun di SMS-an teu eureun di teleponan geura balik dia jasrib ambu rek muludan panitia pamuda jeung pamudin yang ngandana jang muludan itu adalah satengah tina ibadah nu panggede-gedena ka Allah Subhanahu wa taala ngan wadalika ya sulubiit amit ta'am bisa terlaksana bisa tercapai peringatan maulid Nabi biit amit to'am ku mereka daharan ulakan bakulan doang tadi siang dongdangna masya Allah gotongana bejana kula mah teu ningali banjetal alhamdulillah bejana ngampar segala macam aya kadaharan di juru aya di dieu aya di ditu aya insyaallah ulakan model kitu sanajan urang ngukur boga tundun sahulu tapi tunduna anu halal dibikin kabaraya dibikin ka tetangga dibikin ka manusia insyaallah niat muludan jadi muludan para sadaya nu kaduana au bitilawatil Quran lamun muludan urang kira-kira ku kadaharan mah boro-boro mere jang batur jang dahar sorangan ge hese raskin teu geura turun kira-kira ya talanya rek muludan teu aya jang sedekah mulud lah cek Syekh Nawawi Tanahara au bitilawatil Quran buka bu Al-Quran baca Al-Quran hartikeun Al-Quran tabligkeun Al-Quran amalkeun Al-Quran niat muludan insyaallah jadi muludan au bidzikri qasaidin nabawiyah atawa ku dzikir qasidah nabawiyah rek maca berjanji mangga reku marhaba mangga reku asraqol mangga reku loba maca salawat niat takdim ka Nabi insyaallah jadi muludan bahkan ibu-ibu kapungkur lamun muludan sok dibaca berjanji timimiti datang ka anggeus tina abtadiul imla bismidzatil aliyah dina palebah nangtung takdim ka Nabi sehingga dibaca babarengan salamun alaik kitu li Zainal Anbiya salamun alaik atqal atqiya jadi muludan para sadaya nu matak insyaallah urang Cikoneng ngalaksanakeun peringatan Maulidan teh dianggap cukup cekap jeung cakep kenapa itamit to'amna aya tilawatil Qur'ana sanaos teu sana maos Qur'an kakuping ku urang sadayana zikir qasidah nabawiyah di antarana insyaallah peribados
ala kadar ngabejakeun riwayat Nabi ketika dikandung ku junjunan nu janten ibuna Siti Aminah. Insyaallah cukup cekap jeung cakep, tinggal harapkeun kurang syafaat ti Nabi. Nu kadua ieu urang tujuan hadir di ieu tempat di samping hayang syafaat insyaallah lil intifa ngalap manfaat. Nu katilu litabaruk ngalap barokah rasaya. Ieu urang pan hirup hayang manfaat, hirup hayang barokah. Milik hayang manfaat, milik hayang barokah. Ulah ngan ukur menta panjang umur ge hayang dibarengan jeung barokahna. Ulah ngan ukur loba ieu urang milik teh hayang dibarengan jeung barokahna. Jang naon ta urang milik loba ga eta mah teu barokah. Nu ngaran barokah pan ziyadatun fil khair, tambah dina kabagusanana, makin loba hartana, makin rajin jeung loba sedekahna, makin kolot umurna, makin daekan taat jeung ibadahna. Jang naon ta urang loba ge milik eta mah teu pake ibadah ka Allah. Nya gaji nama sabulan datang ka 15 juta meunangna ngeun hanjakal saminggu ge berobat beak 30 juta jang jurig pan kikituan. Ieu pikiran para sadaya. Nu ngaran barokah umur makin tua makin daekan ibadah, makin rajin ngaji, makin leuleus hatena loba ibadah jeung taqarrub ka Allahna, teu tua-tua keladi, makin tua makin jadi ngakolotan hirup lain ngageblek lain ngaendahan. Ngakolotan lain ngabeneran, ngakolotan ngageblegan, ngakolotan ngatu endahan. Kolot-kolot usim hujan wanci maghrib, lain asup ka masjid berjamaah, lain ngilu berjamaah kamu sholat, kalah keungkeung geus kolot ongkoh nyingjing jejer kasusukan. Pan kolot tahi nu kitu ya. Malam Jumat dengdengan mamarhabaan di masjid. Lah maca yasinan di masjid babarengan hadiah puji ka ahli kubur. Ieu mah kolot-kolot lain ngilu marhabaan jeung jelema nu arenda kalah geuyengkeung neangkeun pos ronda ka pamuda gaplehan kolot boloon nu kitu ieu. Ieu tingali para sadaya. Malaikat bae ge cenah ge isineun Bu nyiksa ka nu geus kuisan, artina ka kolot nu geus kuisan ieu malaikat isineun nyiksa. Ngan hanjakal ieu kolot nan loba nu teu boga kaisin para sadaya. Tua-tua keladi makin tua makin jadi. Nu kaopat tidak kalah pentingnya di samping urang nungguan syafaat, tujuan hayang menang syafaat ngarah manfaat jeung barokah. Nu kaopat urang insyaallah tujuanna lil ittiba rek nuturkeun talajak kalakuan nu geus dilaksanakeun ku junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu tingali sabab ta urang jauh tempat jeung Nabi ceuk ulama teu jadi masalah, jauh turunan jeung Nabi teu jadi masalah, tapi lamun jauh akhlak kalakuan tingkah akidah jeung Nabi ieu nu bakal jadi masalah. Sedengkeun lamun kukula di deuleu ieu jelema kiwari loba nu jauh kalakuan jeung Nabi, ngomongna cinta ka Nabi, ngomongna umat Nabi, tapi kalakuan rada teu akur jeung kalakuan Nabi. Tabege punten di hiji kampung sok aya nu ngaranna ulang tahun para sadaya. Punten ieu. Eta ulang tahun ti saha nyontona? Eta ulang tahun lain kalakuan Nabi. Teu aya parentah ti Nabi. Ulang tahun mah nyontona ti Yahudi, ti Nasrani, tina Kristen ai kudu ngomong mah. Boga anak umur 8 tahun nyeungeut leuleun 8. Atawa lina hiji aya angka 8-an. Make gaun-gaun Yahudi nyanyi ngurlingan lilin panjang juburnya, jubur kadal nu panjang coba ti mana nyontona tasabuh nurutan nyaruaan jeung Kristen nyaruaan jeung Yahudi nyaruaan jeung Nasrani. Sedengkeun ceuk hiji katerangan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, jelma nu nyaruaan kana hiji kaum imah tingkah laku jeung pagaweanana akhlakna bahwa maka eta jelma minhum satengah tina eta kaum. Ulang tahun lain ti Rasul ti Yahudi nurutan Kristen, urang teu beda jeung Kristen. Nu akibatna eta ulang tahun horeng mah gagah teu sapiraha, modal rada gede, dorakana rada meujuhna para sadaya. Ieu pikiran Masya Allah, mungkin iya kula ngomong rada teu cocok kajal menu nyorang malah ngan muga-muga dihampura bae. Heuh tanyakeun kunaon jata lah. Mumpung jelema loba ieu kula ngomong bisi teu ngarti, bisi teu nyaho aing malina naon panjeta. Lain kula pangendahna naudzubillah min dzalik. Heuh ke pikiran kurang.
urang pan aya solusi anu bener, aya solusi anu endah, aya perintah agama ti Allah jeung Rasulna. Aita mah urang nuhun ka Allah boga anak dibere panjang umur datang ka 8 tahun. Syukur nu aya. Nu ngaran syukur pan ijraul a'dai wal mali fi mardatillah. Ngagunakeun anggota badan urang jeung harta urang fi mardatillah dina jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Aita mah ngomongna syukuran atuh coba kumpulkeun dulur baraya tatangga ustad ondang kiai panggil yuk titah babarengan ngadoa menta doana kakabehan masyarakat ieu kula syukur ka Allah nuhun boga anak datang ka umur 8 tahun disehatkeun ku Allah menta doana kakabehan terutama ka abah kiai doakeun ya anak kula muga-muga dipanjangkeun umurna ku Allah dipinterkeun akhlakna dibaguskeun lah dicerdaskeun dijantenkeun jalmi anu husnul khotimah dijantenkeun jalmi anu soleh pan endah keder kiai ngadoa diaminan ku masyarakat kabeh pan ngeunaheun indung bapak boga ganjaran ka anak insyaallah kege soleh lah kiai santri kabeh barang dahar pan endah parasadaya ieu pikiran laju dina maleman tanggal 1 bulan Januari ieu jelema alut-alutan teu ngaradig parasadaya. Masyaallah tabarakallah. Nu dideuleu ku kula naon jalain jalma kafir ieu kabeh ge. Teu neuleuh jalma Cina nama. Nu kadeuleu ku si Sapri si Mong ben dia Mong gitu masyaallah tabarakallah. Ge pikir apa sadaya. Tanggal 1 Januari itu bukan tahun baru Islam. Tahun baru Islam tanggal 1 Muharram karena dihitungna ti mulai hijrahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti kota Mekah ka kota Madinah. Ieu tanggal 1 bulan Januari ti mana nuturkeun jeung nyontona. Alet-aletan jelema teu urang kampung teu urang kota. Nu teu make akhlak agama mah teu kolot teu budak. Janjian saminggu keneh jeung kabogohna pokoknya nanti malam Jumat ditunggu disusukan lemet. Pikiran para sadaya alut-alutan jelema lain ibadah ka Allah alut-alutan lain nuturkeun parentah Allah jeung nuturkeun katerangan-katerangan kalakuan Rasulullah lain lempang ka musala lain lempang ka masjid lain lempang ka madrasah pangajian alut-alutan malam Jumat tanggal 1 Januari lempang ka pantai para sadaya nanja pantai tulisanna ge apa paan pan ata panta kan aya ian pantai rekna naunan para sadaya Masya Allah tabarakallah eta kula nanyakeun ka lurah nu aya di Sukarame lurah carita sok dipanggilna lurah jangkung bae kiwari menjadi anggota DPR bejana di P3 manehanana ceuk kula rah eta lamun malaman tanggal 1 ramenya dicarita bu ka haji edan ceuk manehna ge toong ku haji jang juri gaing nohongan nu kitu digitukeun dan dia menitah kain gitu entah banget diandah bae lurah gitu kan cekula sok nanta kalakuan jelema malaman tanggal 1 di pantai atuh engke dina palebah pergantian tahun jam 00 cenah cek lurah kula ge teu nyaho bener teu nyaho henteu ge nya eta merek pracaloh teu ka omongan lurah ieu laju nama lurah panjata ngomongna ge eta palebah pergantian tahun jam 00 jam 12 cenah ge nu boga parunan gede diseungeut parunanana nu boga petasan diseungeut petasanana nu boga torompet ditiup torompetna nu boga mobil dihirupan mobilna nu boga motor dihirupan motorna digerung-gerung mesinna nu mencet klakson mobil aya nu mencet klakson motor aya nu mencet klakson kabogohna nu mencet lah here kukumaha digitukeun masyaallah tabarakallah artinya pan lalaki jeung bikang lain mah rom kabogoh nagara ge lalaki mah masyaallah tabarakallah urang mikeun anak ka lalaki kabogona atuh naon bedana urang mikeun lauk kana sero ai kudu ngomong mah geurang ingetkeun masyaallah tabarakallah ieu tingali rek nanaonan jelema kuari para sadaya dar-der dor nembakan langit lah dipanah guludug dari ya ih pajarna masyaallah ngambudar mah bedirkeun harta panjeta lah tuturuti saha nu mata kula khawatir lamun jelema paeh keur ngalaksanakeun tahun baruan komo di pantai keur joget sagala khawatir paehna teu mawa iman para sadaya ingatkeun hore eta nabi penyapaatan ge ka jalma anu bener ka jalma anu boga iman eta mah imanan sanya kumahaan panjeta lah ingatkeun ieu urang pan titah asup Cina mah titah asup Kristen mah sanajan digoleran duit 20 juta moal daraekeun ieu jelema
tapi ku akhlak ku kalakuan nu nyaruaan kalakuan marah bisa leungit keimanan para sadaya. Naudzubillah min dzalik. Nu mantak insyaallah jadina naon ge tah urang hirup eta mah bisa nuturkeun talajak nabi, akhlak nabi, kalakuan nabi, insyaallah jadi padagang kege bakal salamet dagangna, barokah dagangna, lamun nyontok dagangna dongkodo akhlak nabi. Ngan ieu mah padagang masyaallah tabarakallah kulantaran mah jelema ku pasadaya. Moal daek ngurangan kana takran, moal daek ngurangan kana timbangan, gara-gara engke dina jual aya ijab jeung qabulna itu saeutik penutu nyontok itu moal daek nginjem kana duit rentenirna para sadaya ieu rentenir kiwar di mana-mana ai kudu ngomong masyaallah tabarakallah ingatkeun az-zaidu wal mustajidu pinnar jalma anu nambahan jeung jalma nu ditambahan saduana aya dina neraka Allah Subhanahu wa taala total para sadaya kecuali tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu kuari sanajan jelema eueuh nu ngabedul di urang he nu ngalabang mangabadeg goreng ieu pikiran kurang kabehan nginjem duit 1 juta kudu bayar 1.300.000 rek ti mana coba ge ingat ke bahkan aya nu nginjem 10 juta kudu bayar sabulanan 13 juta lamun teu kabayar sabulan bungana bae cenah 3 juta rek edahanan jelema kiwari ieu pikiran para sadaya masyaallah tabarakallah. Insyaallah lamun make akhlak nabi moal rek nginjeman bae eta mah ganjaran ieu tingarepkeun ti Allah. Adapun nu diinjeman kurang aya khawatir ka urang mere lillah kumaha itu insyaallah eta mah halal eta mah. Ieu pikiran para sadaya. Jadi patani lamun make akhlak nabi insyaallah bakal salamet barokah tanina. Moal daek mindahkeun galengan baturna, moal daek nyeser galengan baturna, moal daek mindahkeun batas tanah baturna. Ingatkeun, ieu mah ari matok rajin naplok teu daek panjata. Datang kalancip sawah batur. Ku dipatokan jeung koeng, ngalegaan sawah jeung koeng hese kagede. Nu babari mah jeung duit para sadaya. Sabab naon aita make akhlak agama inget karena katerangan Rasul sajengkal ngagasa boga batur bakal dikongkorongkeun ku Allah 7 lapis bumi engke jaga dina poe kiamat. Naudzubillah min dzalik para sadaya. Jadi pagawe negeri lamun make akhlak nabina insyaallah salamet damelna barokah kege gajina. Ingat kan tapi lamun teu make akhlak nabi para sadaya jelema mah ulah gagabah leuwih sasar daripada binatang cek Allah ge balhum adol perkara Al-Qur'an balik tah jelema lamun geus teu make akhlak nabi jelema lamun geus teu make akhlak ulama jelema lamun geus teu make agama Allah Subhanahu wa taala ieu kagebleganana kasasaranana leuwih daripada binatang kebo lamun maling tilok mawa ka kandangna kebo maling kanu beuki manehanana gara-gara kebo mah can pernah neuleuh kula aya kebo nu maling aspal can pernah neuleuh kula aya kebo nu ngadahar paping blok tapi jelema naudzubillah min darik lamun geus teu make agama beak aspal digelong paping blok diteleg rek kumaha teu jadi panyakitna nu manta kencing batu meureun teu meureun sanajan ngadaharna mah roti nu ngan duitna meunang ngajual aspal ngaracak ulah gak dikikeunana hese para sadaya ieu deul kurang nu manta ieu panyakit plak loba akibat dosa kadaharan nu kurang halal dina agama teu geudeung aya pluk burung leungit pluk burung datang pluk babi leungit pluk babi kuari usim pluk jurig para sadaya dikontrol dokter eueuh panyakitan tapi teu ngeunaheun karasana akibat dosa urang akibat kadaharan nu kurang halal menurut pandangan agama Allah Subhanahu wa taala. Sabab jelema kiwari ieu mikiran lain halal jeung haramna rata-ratana mah nu penting mah ieu kadaharan aya vitaminan kiwari mah nu dipentingkeun ieu kuari mineral nu dipentingkeun kuari vitamin ukuran vitamin menurut agama mah kumaha Allah bae anu horeng sege urang teliti eta jeruk cenah bejana aya vitamin C-an bejaana panurang mungkin menang neliti nu pinter ya teliti ku urang coba eta jeruk ceuk urang mengandung vitamin C dina naonna nya lamun dina konengna eta jeruk vitamin C jatai ge nu koneng lain vitamin C
Ingatkan bahasa saya. Lamun jeruk cenah ieu mengandung vitamin C dina haseumna, tai ucing bejana leuwih haseum daripada jeruk. Pikiran ge. Lamun ieu jeruk mengandung vitamin C dina sikina, kanjut leuwih gede sikina daripada siki jeruk. Jalain vitamin C lain naon. Geus ukuran vitamin mah kumaha Allah bae, nu penting prinsipna urang nu endah halal tuang, haram wayahna ulah deuget-deuget acan. Ieu mah pan prinsipna nu penting aya vitaminan halal, haram dihakan, makruh dipajuh, najis dipais, nu penting asal ulah ngagorok dina tikoro, asal ulah ngajerit dina peujit bae, naudzubillah min dzalik. Tapi lamun jelema make akhlak Nabi jadi padagang, insyaallah bakal salamet barokah dagangna. Jadi patani insyaallah bakal tambah barokah tanina. Jadi pegawai negeri insyaallah salamet damelna. Jadi ustad jeung kiai lamun make akhlak nabina insyaallah bakal tambah manfaat barokah ilmuna. Tapi sabalikna lamun lain nabi nu dicontona, lamun lain nabi nu ditiruna, lamun lain nabi nu dituturkeunana, ulakan kerja di padagangna, ulakan kerja di patanina, ulakan kerja di pegawai negrina, sanajan jadi ustad jeung kiai nage lamun teu make akhlak nabina pasti panggih cilakana ulakan akhiratna dunia keneh bakal karasana, naudzubillah min dzalik. Nu mantak kula sok kadang-kadang kaget aya ustad ngabagi-bagi amplop ti calon bupati, ustad pau nu kitu ieu. Ya pikiran pada pan eta urang ngabagikeun duit ti calon, imah calon lurah, calon dewan, calon bupati, calon gubernur, jerona mah nyodok. Hayang dipilih jajan mah geur aja eta. Hapek eta kieu, eta mah toga tujuan moal kikituan. Geur pasada. Sedangkan pan arrosi wal murtasi pinar nu nyodok jeung nu sodok saduana teu endah. Ingetkeun pasada. Ieu dibagikeun ku ustad careuh nu kitu ieu. Maaf ngomong ieu kula mah jeta non hore. Ge pikiran rek nanaonan tad paeh urang kabehan ge tad wayahna. Ai tamanu beureum-beureum tin kadelegetihna ulah wayahna pasaraya panyakit ka urang panyakit. Masyaallah tabarakallah. Nu mawi kurang bepak kiwari akhlak kalakuan jelema budaya geus jauh tina rel agama loba prasaraya. Keur dina pakaian teu pakaian lalaki teu pakaian bikang pan jauh tina katerangan agama. Punten-punten lalaki kiwari aya nu wani make anting sabeulah prasaraya. Ti mana nyontona? Rasul teu aya cerita keur pemuda memang gagah, berani, bijaksana, jujur, tapi teu aya kalakuan doang nu kuhari make anting sabeulah. Lain ti Rasul nyontona tah mah mun teu ti Iron Maiden ti Mick Jagger. Yeuh gerak. Mending lamun antingna emas mah aya hargaan. Kadang-kadang antingna ge orlet. Kawat. Hade teu karatan ge ceuli bungaok. Aita mah jalma kafir sabodo aing ge teu ngomong sabodo. Ija Islam dulur urang. Baraya urang, tatangga urang yuk. Muslim jeung muslimah pan sadulur para sadaya. Kahandap Bu, anak urang nu pabudah make kongkorong. Kongkorongna teu perak-perak acan. Kadang-kadang tali sapatu dulurna. Bareto mah kula keur leutik lamun keur cacingeun sok di kongkorongan benang hideung. Nan kurang geus loba nu cacingeun hiji jelema kitu. Coba cekok jeung tai kebo naon horeng. Geur ge, geus nakal meureun cacingna kiwar gede kongkorong hideungna ge. Laju ge, jalma Islam awak dibelang-belang kiwari coba. Make tato segala macam masyaallah, dina dada gambar care, dina tonggong gambar orai, akhlak doang kerud. Ti mana nyontona ti mana? Lamun lain ti Yahudi, lamun lain ti Nasrani, sedangkan Allah geus ngandikeun suwanti-wanti ti baheula keneh, walang tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yuk. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Muhammad orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu dan umat-umatmu kecuali kau dan umat-umatku mengekor kepada mereka. Teuleuk prasadaya. Eta tato pajar kulama tanda gagah. Eta tanto pajar kulama tanda hebat. Jawan ci asup angin dikerokan seserengidan. Eta tato lain tanda gagah dina Islam, lain tanda hebat dina Islam. Horeng tato menurut pandangan Islam adalah singkatan daripada tanda tolol para sadaya.
ieu lain cenah kula boga babaturan jawara para sadaya di antarana loreng awakna ku tato pinuh ku tato awakna memang bener jeger tabatur kula nu eta di lembur nama eueuh nu wani nincak tak itakina acan edan be bener bener jeger ta eta hiji mangsa beunang ku buser beunang ku polisi atuh meureunnya polisi ge moal satewak-tewak nah lain kajelma gebleg mah penjeta lah benang dibawa burung kaselan digojlok ku polisi salah ieu meureun menjeta lah kebel di sel manehanana nelpon ka kula meunang nginjem ti sahabwa nomorna ge ka haji di mana ceuk kula di imah di mana dia di kitu kan ka jawara ieu penjeta ngomong sopan endah bae penjeta di mana dia di kitu kan cenah kula kuari di penjara rada lelol ngomongna di penjara cek pikiran kula parigel careuh ieu penjeta artinya pan di dunia jelema gebleg mah atuh keur apes maka sel polisi ulah gagabah jelas di akhirat teu meunang syafaat nabi teu meunang ridho jeung pangampura Allah bisa ka sel pangeran ai kula teu neuleuh jegerna teu neuleuh tatona teu neuleuh jawarana nu di deuleuh ku kula jelema jeung babaturan kula bae ceuk pikiran kula bisi mah menurut pandangan Allah memulia keneh manehanana sanajan belangku tatogeh daripada kula ditong ku kula ka penjara bu masya Allah hina urang mah boro-boro penjara akhirat penjara dunia muga-muga ulah ngasaan para sadaya pas kula asup ka jero neuleuh kula burung ngudag manehan di jero penjara panggih jeung kula nangkep kula ceurik na tonggong kula ceuk pikiran kula naon jeger mewek artinya jawara leweh pan teu kaharti awak badag awak atoan mewek lah ieu tonggong kula beus ku leho jeung ku cimata maneh geus ieu dikeun heubeul aing teu ngobrol jeung dia diuk ngobrol kula di deuleuh ku kula paingan lelol isi ngomong huntu eueuh tilu dikitukeun ka mana tah huntu dia eueuh tilu bari lelol ngomongna ditajong ku polisi jawara ditajong ku polisi dia ocelok huntu dikitukeun hartian tata dia jurig di kitu menjata lah terus sadar takula geus muji hirup iwati bener ceuk agama akhlak mulia akhlak rasul pake deui iwati nu itu hayang salamet dunia dan akhirat mah geura prasaraya masyaallah tabarakallah punten bu pakaian awewe kiwari jarang geus doang ibu-ibu urang Cikoneng kiwari subhanallah urang Cikoneng mah yo naon horeng harebat alhamdulillah teruskeun bu angguan kieu ieu make tiung geus teu darae kiwari geura alana ala Megawati kabeh penjeta lah masyaallah tabarakallah gagah-gagah na mengen aja ka tulok laki tiung aing meresepkeun ka anak Suwarto teh sabenerna satea teh nya saeta lah eta lah nya sabuah teh nyaho apal mah teu gula ge nya eta lah sok make tiung lah resep aing make eta lah jeta lah resekan rek make tiung nage penjeta langsung mah geura ge prasadaya masyaallah tabarakallah ieu tingali ongkoh ka karakter make tiung mah ieu kadang-kadang nu teu make tiung loba halo di kana make tiung cek nu teu make tiung kana make tiung parang saing mah dia make tiung bae uyuhan teu harateul hareudang aing neuleuna ge atuh ceuk urang mah catrek ngajedog geus teu make bae ge geus ngomong deui nu teu ngaradik ongkoh kakarak loba halo mah kadang-kadang yang tidak pakai jilbab suka menghina terhadap yang pakai jilbab nan make kikituan ja Islam kabehan ge ceuk nu teu make tiung kana make tiung parang saing mah dia make tiung bae doang lontong ba dibungkus aja ngaranan lontong kanu gareulis coba geula masya Allah tabarakallah ngahina panu kitu mah urang ge bisa malikeun ka jalma nu tilok daek make tiung oke kalau perempuan yang tidak pakai jilbab mengatakan lontong terhadap yang pakai jilbab maka saya katakan bahwa perempuan yang tidak suka pakai jilbab keluar dari rumah itu adalah comro para sadaya mending lontong mending comro mending lontong tuh aya bungkusan kahujanan seeutik mah bisa keneh ditelegur tapi comro lamun kahujanan deuleu bengep penjeta lah hancur acak-acakan doang tai bebek bisi urang salaki boga pamajikan ka luar imah ka pasar lelempangan tilok daek make tiung-tiung acan harita mah sieun ngahalokeun ka pamajikan dina jero hate beburu ngomongna Gusti kula iku kabeneran boga pamajikan comro panjeta
tingali dina uku dulu jen eta bikang mutlak daek make tiung bakal digantungkeun ke buukna dina seuneun neraka ya gara-gara bisi teu percaya tanyakeun ka ustad nu aya di dieu buka dina uku dulu jen aya bisi langkung teu percaya geura paeh beti heula aya geura eta rek kumaha atuh ujung-ujungna pahi urang naon horeg panjeta lah ingatkeun lah kahandap bikang kiwari pan disebutkeun teu boga harti mah moal daek padahal yakin menurut pandangan agama teu boga harti pakaian umur 2 tahun setengah dipakai ku dewasa gerege mereka punya kebanggaan bahwa ini pakaian modern you can see ngarana kalau malain pakaian modern pakaian merek kesentang nu kitu akibat pakaian merek gerege jakaluhur sieun guludug cekolot teh malin kahandap sieun geureum akibat pakaian leutik dipake kunu gede pandeuleu kumatah teh urang Pak susu nongtot mending lamun teu gede mah susu bikang kiwari mah kadang-kadang pentil lagi sagede mik sapeker susu jurig nu dipake mah hay geus ku ajrot-ajrot rek kumahaan geura prasadaya masyaallah tabarak kahandap bujal dosol handapan bujal pan picarekeun di deuleu doraka teu di deuleu tangkurak dia biang ulah nyen dosa kakabehan ieu pikiran prasadaya paling panjata lah urang nu jadi salakina cicing bae komo meulikeun mah dayus hukumna sedangkan dina luhur sawarga ditulis ku Allah anti haramun ala dayus anjeun surga haram kaasupan jalma dayus naudzubillah min dzalik atuh coba kudu nu arenda urang hirup ulang ngobrol ulang engke geunang sahabat sapaat ge kanu kumaha ieu nabi nulungan Pak eta nu kancolah ka nabi alak atuh amprekan bisi gilaheun nabi ge geura ingetkeun para sadaya masyaallah tabarakallah mata hikmah na urang ngaji hikmah na urang aya ceramah tausiah agama pake kurang ulah ngan ukur seremonial doang tahu orang lah geus ngaji ditenden geus ngaji diingkeun eta ilmu lain jang papaya lain jang kagagahan lain jang papais jang amalkeun ilmu eta para sadaya ieu urang ngaji teu eureun ka salaki molotot keneh ngaji teu eureun ka pamajikan kira-kira kurang setoran keneh ieu gereja eta lah ingetkeun akhlak endahkeun kurang kabehan lah masyaallah tabarakallah ieu urang pan Islam eta kula urang kampung Bu sok neuleuk kaayaan buah nangka eta nangka nu dibungkus rapih jeung nu teu dibungkus rapih beda saya sananaon age nu dibungkus mah insyaallah karaksa tina panyakit moal wani jelema tupak tapak nu dibungkus mah neuleut ti jah budak dangka cenah mun ngagarantung baragus amas eta paling gejet lah tapi lamun buah nangka nu teu dibungkus beda ese jeung eusina ge heut geura prasaya lamun ngagoler beta nangka montok teh apaan jol pamuda nu rada teh endah pan ditepak budak nangka gede amat ih lalaki mah ulakan ditembong-tembong tanu eta dirapihan ge ku lalaki mah dikorobetan bae heuh ge pikiran para sadaya jol pamuda nu rada gebel gemapan tanangka di samping diusap diambuan sungitak dasar irung careuh eta lah geurege datang pan okem kampung mawa peso sagala geuranya ditote nangka diasai ja camplang ingat muasa moal henteu moalan hore mantak urang ulah bebas teuing ka anak urang terutama anu nya atuh pamuda jeung pamudi panjeta lah ulah bebas teh mikeunan anak-anak bikang sina dibawa ka mana hayu geura nu penting mah ambu mah kieu bawakeun martabak jeung kacang bae heueuh martabak jeung kacang nama sedap ngeun lainan bisi martabak jeung kacang didar kacang anak urang acak-acakan ulah ka prasadaya ieu khawatir engke nu cilaka mah urang ongkoh lamun ngeun ukur dunia datang ka akhirat akibatna naudzubillah min dzalik mantak aya babasaan batitit karang bolong mata bintit jubur bolong prasadaya ieu pikiran kurang kabeh mah urang backup paham-paham anu teu arenda backup kalakuan anu teu bener jadilah pemuda anu berani nu hebat tapi taat ka Allah nuturkeun talajak Rasul ulah kuyung kang kayeng kayaknya penting dada doang piit buluna aya 3 lah penting masyaallah tabarakallah aing ngabelaan ka bogoh mah doang sampai mati langkahi dulu moyak saya doang noh bagi lentah ka masjid tah adan teu bisa mati masyaallah tabarakallah ieu pikiran prasara kurang kabehan mantak yuk urang amalkeun kun kal yadain cek ba'dil ulama wala takun kal udunen yuk hirup mah kudu doang 2 leungeun wayahna ulah doang 2 ceuli urang prasadaya
tiru kurang lengan ulah niru ceuli turutan lengan ulah nurutan ceuli kunaon kitu Bu nu mantak ulah diturutan ceuli tingali ceuli katuhu jeung ceuli kenca nu mantak ulah diturutan sabab ceuli katuhu jeung ceuli kenca tacan aya bejana ceuli katuhu nu datang silaturahmi ka ceuli kenca pajojong-jojong bae doang lain jeung ceuli ieu tingali wasara ingat kan tilok aya pertemuan kunaon kitu nu mantak ulah dicontoh ku urang ceuli ceuli mah silok tilok daek siling tulungan mun ceuli katuhu kaasupan sireum ieu ceuli kencapan cicing bae teu daek nulungan kanu katungeun teu ngomong cocoh doang kunaon kitu nu mantak ulah dicontoh ulah diturutan ceuli mah Bu ceuli mah sok pasirikan bae mun ceuli katuhu ngadenge ceuli kenca teu ngadenge ieu ceuli kenca gegedebegan ka rumah sakit hayang ngadenge doang ceuli katuhu ngeun kadang-kadang urang umat Rasul ngakuna Islam agamana aya keneh nu nyontoh ceuli silaturahmi tilok daek gara-gara siling tulungan tilok daek hirupna pasirikan bae teu beunang boga tatangga gagah teu beunang boga tatangga maju karakter bege tatangga kapuli kursi anyar dongna teu ngeunaheun hatena bari ngomong diburi doang anjing kolong alah kapuli kursi ge meunang ngahutang tulus teuing meunang ngahutang jamayaran moal urang sabodo amat hayang ripuh bae hirup di dunia mah lobakeun hutang ripuh ulah gagabah para sadaya naon hore gara-gara jalamun kadenge ku jalma nu kabeuli kursi meunang ngahutang moal ngeunaheun eta pasti timbul omongan nu moal ngeunaheun kadengena ku urang engke ceuk jalma nu kabeuli kursi meunang ngahutang kieu ngomongna kula mah sanajan ngahutang ge gableg kursi tangkura kakak teu gableg amben-amben acan pan disekak modar ta urang aya ieu syirik aya bae ngilu ngaji lain mikiran pangajian lain ngingetkeun kana pangajian ngaji ukur nuleukeun beuheung batur bae aya nu make kongkorong rada gede di pangajian tual toel pan ka batur diukna teh sia eta kongkorongna emas ta lain cenah tulus teuing Bu kongkorong batur ieu rek emas tarek tambaga ke gai tambaga mah kongkorongna karasa ateul ku beuheungna nah ku di pikiran ingeuteuh pas sadaya contoh mah cenah ge leungeun katuhu jeung leungeun kenca tiru leungeun katuhu jeung leungeun kenca dina naonna dina sagalana dina siling tulunganana contoh leungeun katuhu jeung leungeun kenca dina siling hargaanana contoh leungeun katuhu jeung leungeun kenca dina ngabangun rumah tanggana masyarakatna desana bangsana negarana bahkan dina agamana utamana kun kaliaden jadilah seperti antara tangan kanan dan tangan kiri ieu leungeun duha para sadaya lamun rek siling tulungan subhanallah Bu jang contoheun urang kabehan tingali apabila tangan kanan yang gatal tangan kiri tanpa diundang datang ngagaro kanu katuhu lamun leungeun kenca nu ateul leungeun katuhu teu ngusap birit deui datang ngagaro kanu kenca mun nu katuhu ateul nu kenca ateul saduana siling garoan pan ngeunaheun ieu urang turunan ti Nabi Adam kabeh ge jeung dulur teu parigel kudu haliwu jeung dulur teu parigel kudu siling koretan jeung dulur teu parigel kudu pasea geura ge ingetkeun boga tatangga maju kudu nama ngilu bunga boga tatangga bangkrut ngilu prihatin geura ge prasadaya ingetkeun kadaeuleuh ku urang tatangga urang kabeuli kursi anyar dianterkeun ku truk nu boga toko teangkeun ku urang doang neangkeun nu kenca kanu katuhu nalika ateul tadi sabab eta butuh bantuan nurunkeun kursi tina truk toko teh yuk urang gotong asupkeun ka jero imahna datang ka jero imahna ke urang gek diuk pangheulana nu meuli kursi can ngadiukan urang mah nu ngilu ngagotong pangheulana diuk alem jelema nu kabeuli kursi anyar nu keur bunga Islam kudu daek ngalem ngeun ulah hayang dialem ceuk urang ka ieu kursi anyar horeng mah sedep di diukanana sedep meureun teu meureun meuli henteu urang diuk be ieu mah kakakku bisa milih warnana ku nyerep cet anyar imah kakak jeung kursi anyar kakak nyerep kukula kadeuna gagah
doakeun kula ge lamun boga milik rada gede mah hayang ganti takorna di imah sugan leuwih ti kieu ka atoheun insyaallah nu boga imah atoheun tereh bae ge kulantaran atoh bahagia ngagrokeun pamajikan nok nyieun kopi aya jasrib di dieu ngilu ngopi pan ngilu ngarokok ngilu ngadahar martabak lah ngenteu ngilu modal doang ingat kan barokah persatuan ingetan prasadaya siling dina siling hargaanana ieu urang pan contoh leungeun katuh jeung leungeun kenca eta leumpang kadeulna indah leumpang kadeulna gagah kulantaran leungeun katuh jeung leungeun kenca siling hargaan Islam memeh aya undang-undang dasar 45 memeh aya Pancasila geus aya Al-Qur'an aya akhlak jeung tata krama ingetan prasadaya tingali orang lamun keur lempang pan siling hargaan ieu leungeun katuh jeung leungeun kenca lamun urang keur lempang bo apabila tangan kanan yang maju ke depan tangan kiri yang ngalah mundur ke belakang ngahargaan nu kenca lamun leungeun kenca nu maju ka hareup leungeun katuh pan nu ngeleh mundur ka buri ieu leungeun pan urang keur lempang teu ka hareup kabeh teu ka buri kabeh lain anclok bangkong coba urang siling hargaan imam masjid leutik musola leutik imam aya 8 kabeh hayang jadi imam ustad leutik teu dijieun imam teu ka musola acan ustad kornel gitu ieu atuh imam mah hiji bae lin kabeh ngilu berjamaah kege imam jeung makmum dina rahmat ti Allah nama sarua ngadoa sorangan bae jamaahkeun ngadoana aminan ku nu ngadoa jeung nu ngaminan dina berkat nama akur nu ngaji sorangan bae ngilu kabehan ngaji insyaallah nu magahan jeung nu dipagahan ceuk Rasul al alimu wal muta'allimu syarikani fil khair alim nu magahan wal muta'allim jelema nu dipagahan ieu babarengan saduana dina bagus wa ghairuhuma hamajun alim lain muta'allim lain ngajar ngaji henteu belajar ngaji henteu ieu pangkatna laleur hejo para sadaya naudzubillah min dzalik ingetin ku urang kabeh naon hore jatalah ingetin lah ngan ieu kadang-kadang adab akhlak ku urang geus teu dipake ulah kanjeng batur anak jeung indung bapa geus teu make tata krama di zaman kiwari akibat naon pendidikan bener ceuk kiai teh heula tadi ieu ge eta kiwari anak ka indung geus eueuh ka isin ka bapa eueuh ka sieun meleng be bapana beak rokona ieu ge baru jalan eta anak kiwari ka bapa manggilna geus lain abi lain abah ka bapa manggilna bokap nanta bokap boke meureun nya panjat inggih ka indung manggilna lain umi nyokap ka bapa kolot mah doangna wakap beak kabeh dikekeak teu boga hadap bareto mah ta urang ka bapa sieun eta urang rek dahar lamun tacan salat itu hani jeta bisa aya abah nanyakeun aya abah di dapur sieun ka kolo sieun jeta teu wani urang jeta can salat teh ingeteun kuari mah lain bagian bapa beak dipajuk ku anak kuari masyaallah tabarakallah aya nu gering bapak ku anak atuh kadu sakitu baru diborongkeun ku anakna dituaran beak panjata anggeus naudzubillah min dzalik akibat pendidikan sabab kiwari jelema ieu pendidikan ngudagna kana pendidikan umum bae pendidikan agama mah geus loba nu teu harayangeun ai kudu ngomong mah lain dengan ukur anakna ieu indung bapana ge kurang ngadukung ai kudu ngomong mah hayangna ijazah bae ijazah padahal eta di pasantren ceuk ulama sanajan teu ijazah doang di sakola aya ijazah ti guru-guruna ijazah rukun wudu ijazah rukun salat ijazah salat hajat ijazah salat tahajud lah ijazah ti sakola jang ka mana ngalamar jang ka kantoran jelema sabaraha jam bukana sakedeung bukana ge tapi ijazah ti para ulama ti para kiai ti para ustad jeung guru insyaallah jang ngalamar ka kantoran pangeran nu 24 jam terbuka ieu pikiran mata ulah aneh karena urusan dunia mah sabab urang bage sabenerna mah ta urang teu urang teu aneh ka imah gedong teu aneh ka mobil mewah eta urang lain teu kajieun bu imah gedong lain ku teu kabeuli mobil mewah ngan ku eueuh duitna doang saudara boga duit mah bisa kabehan ge nu pecake bisa oreng mah teu aneh teu prasadaya geura ieu punten pan hayangna sakola bae teu nyarek Islam nyakolakeun umum ka anak mangga hop
rek sampai ka mana kelas hiji SD rek dikadu engang tadi luhur SD oba pangluhurna oba jeta lah ingat geura nganu penting ilmu agama. Kenapa? Sabab ilmu agama itu adalah ilmu modal, ilmu umum mah ceuk ulama ngan ukur ilmu jang modal. Ge pikiran. Lamun urang boga modal, dipake modalna insyaallah kege bakal kaluar podolna. Tapi lamun jelema ngan ukur modal doang teu boga modalna, berarti bukti mencretna. Atuh rek kumaha jeung kuari mah kadang-kadang panganten aya nu teu nyokana rukun mandi acan. Dan jelema kuari konjeta lah. Ditanya mah doang nu heueuh, Sep, ieu Asep rek nikah apa rukun mandina? Apal bah. Coba abah hayang ngadenge kumaha lafaz niatna. Nawaitul gusla li idil fitri. Kitu linbah cenah. Putra fitri dia kesrek gitu menjata. Nan bangga naudzubillah min dalik cenah lah. Eta Mekah keur lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut zaman jahiliyah lain teu sarugi urang Mekah. Lain teu jaraga urang Mekah, lain teu garaga urang Mekah, lain nu jadi pejabat urang Mekah ngan kulantaran akidahna teu bener, kalakuanna teh endah, teu nyaho kana hukum-hukum agama nu diheulakeun dunya, teu nyahoeun ka akhirat eta jahiliyah atuh kuarginan horeng. Sanajan pangkat pangluhurna, dunya panglobana, hebat panghebatna, di kampung pangsugina teu nyaho kana rukun wudu acan zaman saiki jahiliyah para sadaya. Nan horeng lah ngan kulantaran kieu zaman modern atuh jahiliyah modern nan horeng. Geura ingeutkeun sadaya, ieu akhlak teu aya. Masyaallah, nu datang ka pasantren kadeuleu. Kadang-kadang masa barang BS bae lolobana mah punten kurang sadaya. Nu bodoh sakolana kadang-kadang karak di ka pasantrenkeun. Dianggap nambereun pasantren mah pangruntahan tak ku si kesrek para sadaya. Najis bener be zaman kuari aku kumaha jata ngomong dae kieu kiai ieu kula boga anak rek disakolahkeun jabodo cenah laju curang hayang molotot pan urang jata leusteun lah titah ngilu ngaji bae jeung kiai sugan jadi jelema ai kitu anak dia bobongkong keneh gitu make sugan jadi jelema lah dianggap nanaon ku si kesrek pan jata lah masyaallah tabarakallah aya deui kieu ngomongna kiai leusteun ieu kula cenah boga anak jarek disakolahkeun ku kula cenah teu boga biaya nanti pinajisin teu ngomong coba gela pajarna bener meureun masyaallah tabarakallah geus teu tiang ngilu belajar jeung kiai badinya sugan boga ilmu coba jeta heuh turun jeta lah nu mantak tahu urang kadang-kadang masuk mentak ka Allah Gusti muga-muga ieu jelema di Indonesia ulah kabiayaan sakola kabeh dah gitu kan eta mah endah ngajina hege teu nyarek nyakolakeun mangga ieu mah banggana pan lain kana pendidikan agama pendidikan umum bae lamun boga anak di pasantren kan mah doang nah mun anu nanya ngabejakeun ge ralaunan teh yang kadenge kulobaan di mana anak teteh kiwari belajar na ulah gandeng di bale rombeng doana bae tapi lamun boga anak sakola kom geus kuliah luhur mah doang nah ngabejakeun hayang kadenge ku kabehan di mana kitu anak teteh kiwari belajar di Jogja di Jogja balik di Jogja anak nareuneuh pajuh ku dia apa aja eta nah saya ingat terus nah tuh ieu coba akibat pernikahan agama nu kurang prasaraya akhlak nu teu aya akibat nu mantak kula boga kayakinan lamun urang ka anak ngan ukur ngadidik ilmu umumna doang henteu dididik ilmu agamana yakin urang ngan ukur nitah gebleg doang kanu jadi anak heuh hade nama kana kalau tapi henteu dibarengan jeung agama siap mah cenah engke Asep nyumbang hajatan mah nyumbang organ tunggal jeung artisna jang juri panjeta lah ieu pikiran para sadaya ngeunaan tah akhlak anak urang goreng horeng akhlak indung bapana ge rada teu endah dina keluarga teu nyonto akhlak agama tingali tadi ceuk kiai Rasulullah nu pertama nikah jeung Siti Khadijatul Kubra alaiha salam ieu Siti Khadijah bu putri kiwuled dupang beunghar-beungharna di Mekah anak big boss, anak sudagar, anak jalma kaya. Tapi Siti Khadijah sabak dan nikah jeung Rasul, subhanallah, tacan pernah miheulaan barang tuang ka Rasul tanpa izin ti Rasul. Hebat. Dong urang Cikoneng doangna. Ngan urang mah kadang-kadang pan ku salaki diajak bareng, "Bu, yuk urang bareng dahar." Ngeunah ge ceuk salakina. Kumaha ceuk pamajikan urang, "Teu nyaho ka kula mah jakur teu harayang." Horeng geus nyatu. Huruna karena koreng gesobo Bu Siti Khadijah mah teu wantunun cenah ge calik di payun Rasulullah calik namun teu digigireun di tukangan bahkan mun Rasul calik di luhur
istri Rasul mah calik nage dihandap. Mun Rasul calik nganggo amparan, istri Rasul mah calik nage ngabelaan teu nganggo amparan, hormat ka salaki. Urang mah pan lain, salaki manghadapang dihandap. Pamajikan mah ucang-ucangan dina kursi. Ieu ceker ngan teu dincak liang tai salaki doa. Kumpura hampura ceker mah kana jubur. Geura prasada ingat kan. Siti Khadijah mah tarawantun tanggah tungkul lamun deket salaki. Urang mah pan lain culungap, calangap. Dong rek kadut. Purunya perenyu panjat lah. Masyaallah tabarakallah. Aya BHD ka salaki lamun gede setoran. Doangna ping-ping diadu-adukeun ngomong lagi. Eta balik di Jakarta teu mah duit doang namanya rengut doang pasung bae bibir ge. Balik-balik teh kaca ti Jakarta teu mah duit mah. Ukur mawa kanjut jang naon. Pala eueuh nu leuwih mahal daripada harga kanjut padahal. Urang mah punten kaisin deket salaki, kadang-kadang mejus segala. Puakna gede deh. Bau deh. Laju ge semua urang mah lain mentah hampura ka salaki kalah nuleukeun banget bari nanya, baunya ka. Atuh rek kumaha endahna ka anak, indung bapak careuh model gitu mah. Ingat kan. Ngan teu maido eta pamajikan urang moal wani muak deket urang nu jadi salaki, lamun salaki tilok muak deket pamajikan. Wani meureun teu meureun pamajikan muak deket urang, urang na kok dikok deui. Aduh aja mah keluarga bekok ieu panjeta. Kitu ngabasada. Akhlak tata krama. Ngabangun rumah tanggana, masyarakatna, desana, bangsa jeung nagarana kun kaliaden. Jadilah seperti antara tangan kanan dan tangan kiri. Geh bo pak ieu leungeun dua, lamun rek ngabangun awak urang siap saduana. Contoh leletikan rek istinja, rek ngisang geus ngising. Ieu leungeun siap saduana. Seolah-olah ceuk leungeun katuhu aing nu nyiu kancaina. Ceuk leungeun kenca aing nu ngobelan liang taina. Teu kabeh nyiu kancai, teu kabeh ngobelan liang tai, bagi tugas. Geura babarengan. Persatuan jeung kesatuan mah tereh anggeusna naon ge. Nyieun masjid teu kudu baramaen di jalan, nyieun musala teu kudu nyieun proposal ka anggota dewan, henteu. Cukup ku babarengan kabehan nu boga duit mere duitna, teu boga duit boga ilmu, yu pake ilmuna, cekel sendokna, tembokeun kana pasangkeun bata jeung adukanana. Teu bisa masang bata cekel paculna adukeun semen jeung keusikna panjeta lah. Ngaduk teu bisa, nembok teu bisa, duit teu boga, datang bae wahna purah nyieunkeun kopina panjeta lah. Babarengan kabehan panjeta lah. Ingetkeun hari masyaallah tabarakallah. Ngan ieu nu leuna nu kenca. Sanajan tukang kokobel kana liang tai tacan pernah protes kanu katuhu. Sugan ceuk nu kenca kanu katuhu dia deui nu ngobelan liang tai aing angru. Panteu. Tapi kumaku kabageuran nu katuhu kanu kenca. Seolah-olah nu katuhu nu pinter, nu kenca nu bodoh. Nu katuhu nu sugih, nu kenca nu masakat. Nu katuhu pingpinan, nu kenca bawahan. Seolah-olah nu katuhu datang kanu kenca, ceuk nu katuhu kanu kenca doakeun nya aing ku dia. Lamun aing boga duit, lamun aing narima duit, dia kuing dibelikeun geulang, dibelikeun jam tangan, dibelikeun cincin. Panu kenca nu makena karunya ngeun nu katuhu kanu. Ngeun kadang-kadang jalma kiwari teu bisa ngaji diri acan. Lain cara keur hayang sukses, lain cara keur hayang gagah, lain cara keur hayang jadi memeh jadi nyaan. Nu pecak ditoel, nu pengkor ditanya, kaplosok-plosok diteangkeun, deungeun dia kudu pokona mah dukung kulanya, doakeun kulanya, kula lamun geus boga anu mah kula geus jadi mah alah hayang paping blok engke kula nu ngusahakeun barang geus jadi eueuh datang-datang modar meureun para sadaya. Ieu teu bisa ngaji diri acan. Kugituna insyaallah iwati urang berjuang setik-setik dina Islam lewat sekemampuan kita masing-masing. Kenapa? Karena ingat hidup adalah perjuangan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Berani hidup harus berani berjuang. Berani berjuang rela berkorban. Takut berkorban jangan berjuang. Tidak berjuang sarina mubadir hirup. Namun ingat bu, Islam agama yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Namun ketika umat Islam mengamalkan keislamannya, cobaan, rintangan pasti akan datang.
Karena peribahasa pun telah mengatakan, apabila jadi pohon yang tinggi harus kuat menahan anginnya, karena makin tinggi pohon makin besar anginnya. Kalau tidak mau tertiup angin, maka jangan jadi pohon yang tinggi, jadilah rumput tapi harus sanggup diinjak-injak. Ketika kita umat Islam mengamalkan keislaman kita, cobaan, rintangan pasti akan datang, baik dari depan, belakang, kiri dan kanan. Contoh leletikan jalma nu tilok daek ka masjid berjamaah, aya asup ka masjid kadang-kadang sok laju aya gogodan bae, cek baturna keneh barang aya siang ilu berjamaah cenah hujan rada gede eta lah ulah aneh. Namun ingat, apabila jadi pohon yang rindang, tolong rindangilah rumput-rumput yang kecil. Dan apabila jadi rumputnya, jadilah rumput hiasan. Ieu di Cikoneng jelema pan teu pinter kabeh aya nu bodona, teu sugih kabeh aya nu masakatna, teu gagah kabeh mungkin aya nu sederhanana. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan, mari kita saling memanfaatkan. Sabab insyaallah bu nu sugih manfaat jang nu masakat, nu masakat ge manfaat jang nu sugih. Mun sugih kabeh rek saha nu daek jadi pembantuna. Mun masakat kabeh rek babantu ka saha nu pinter manfaat jang nu bodoh, nu bodoh ge horeng mah manfaat jang nu pinter. Mun pinter kabeh rek saha nu daek belajarna, mun bodoh kabeh rek saha belajarna bisi siling tepak jeung nu butak. Oleh karena itu mari kita amalkan nasihat Allah dan Rasulnya, wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Karena Rasul punya pendapat, alaikum bijamaatil muslimin fa innama yaquluddi bu anil gonamil qasiyati. Jagalah persatuan dan kesatuan umat muslim, karena sesungguhnya kambing yang dimakan serigala adalah kambing yang terpisah dari kawannya. Beda pakasaban teu mantak doraka, beda pilihan partai temantak cilaka, beda pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur, datang ke pilihan presiden temantak sangsara. Tapi ingat, beda akidah, ini yang harus kita jaga. Istilah pilihan pimpinan mah kula inget bareto cek guru kula, topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Pokoknya madak itu lurah saya menang, menang lurah saya, kalau tidak menang bukan lurah saya. Bupati saya menang, menang bupati saya, kalau tidak menang bukan bupati saya. Presiden saya menang, menang presiden saya, kalau tidak menang bukan presiden saya. Pokoknya madak itu nu menang presiden aing sasalos kula ge ieu nyolok nama kana Prabowo, demi Allah ieu ngomong panjatalanya. Iya banget Prabowo ya kiki penjatalanya. Kulantaran nu meunangna Jokowi aya nu nanya ka kula, ka haji saha presiden ka haji kiwari, dijawab ku kula Jokowi penjatalanya. Nya ulah gara-gara teu akur nu kitu ieu urang datang ka teu daek ngaji-ngaji acan kula ge teu ari milih ka jelema tilok meunang kunaon buah, milih presiden kula Prabowo eleh ku Jokowi, milih gubernur kula milih Wahidin Wahid, demi Allah wajah milih Wahidin kula nu menang atut bejana panjatalanya. Milih kamari kula Bupati Pandeglang milih Aap tadi laki nu menang Irna Dimyati panjatalanya. Ingat kan kunaon bawa kula elehan bae nu mantak kula rek iklan penting ieu saha calon pimpinan nu hayang eleh datang ka kula didoakeun ku kula insyaallah dijamin eleh para ku kituna pribados iwati wasiat kadri pribados oge ka dulur-dulur pribados nu aya di Cikoneng wayahna urang kabeh. Hiji iman kurang kuatkeun, nu kadua ilmu agama teangan boga amalkeun, nu katilu salat 5 waktu ulah ditinggalkeun, nu kaopatna Al-Qur'an buka Al-Qur'an baca hartikeun amalkeun sarta tabligkeun, nu kalima takwa dawamkeun, nu kagenepna doa ulah ditinggalkeun, nu katujuna akhlak baguskeun. Insyaallah nu make 7 perkara tadi bakal salamet dunia bakal salamet akhirat. Pribados memberikan apresiasi terhadap masyarakat kampung Cikoneng nu dipimpin ku Al Mukarram kasakuan urang. Sukses insyaallah cukup cekap jeung cakep, mudah-mudahan saladayana salamet dunia dugi ka akhiratna sing aya dina naungan ridho Allah, aya dina syafaat Rasulullah. Sakitulah mudah-mudahan aya manfaatna. Kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.